Lamun ditanya soal poe anu paling tidak dikaresep ku kuring, sigana kuring bakal nyebutkeun poe Kemis. Teuing kunaon lamun ngadenge poe Kemis kuring ngarasa sieun. Ngaran kuring Beben. Kuring pagawe di hiji gudang uyah anu aya di Bandung. Di tempat gawe kuring aya di mana hiji poe kuring dipaksa ngalembur. Nyaeta poe Kemis, di mana kuring ngalembur nepi ka jam 2 subuh. Ya aya mendingna oge teu siga tempat pagawean nu lain bisa nepikeun ka jam 3 kakara baralik. Kuring geus aya ka 2 tauna gawe di eta gudang teh. Kuring cicing di Ciberem anu teu jauh teuing lamun ka Bandung. Caritana basa kuring digawe di poe Kemis teh nya singket carita basa geus jam 7 peuting. Mulai pegawai anu lainna ninggalkeun kuring anu indit ka parkiran jang balik. Tapi kuring kudu ngalembur ti poe Kemis. Kusabab kuring manajer admin generalna, nya kuring ge kudu ngagawean tugas jeung tanggung jawab kuring. Tekung silila hujan mimiti turun. Hujan anu dibarengan ku guludug jeung bentar. Kuring mimiti nyarande kana kursi anu niatna rek istirahat heula. Saacan kuring nuluykeun deui nulis laporan ngeunaan bahan baku. Singket carita kuring geus aya di jam 11 peuting. Ngan untungna poe ieu kuring teu kudu ngalembur nepikeun ka jam 2 subuh. Sabab salinan jeung laporan geus digawean ku kuring. Atuh kuring mimiti ngarapihkeun meja. Sanggeus kitu tuluy nangtung tina kursi, tuluy indit ninggalkeun ruangan eta. Basa ngareret kencak katuhu, rarasaeun asa sepi pisan ieu pagawean teh. Tuluy kuring indit nurunan tangga jang indit ka front office. Singket carita nya indit keluar di front office. Basarek keluar aya notif SMS kana HP kuring. Pamikir jarang oge aya nu nga-SMS di zaman ayeuna mah. Basa ditempo eta nomor teh
nomor anu kuring teu wawuh. Basa dibuka eta SMS teh, tuluy dibaca anu eusi SMS-na siga kieu. Beben, bisa tulungan kuring di gudang teu sakedeung weh. Hah? Waktu kuring maca eta SMS, kuring sempat kepikiran, lamun eta SMS ti saha? Jeung pamikir, eueuh di jalma anu aya di tempat gawe. Ngan iwal kuring basa ngareret jam. Waktu geus nujukeun kana jam 12 peuting. Tapi kuring teu loba pikiran anu aneh basa meunang SMS eta. Nya pamikir lamun ieu teh kepala gudang atawa pagawe gudang anu lainna. Kusabab kuring hayang buru-buru balik, nya kuring ge langsung indit ka gudang eta. Sanepina di gudang, kuring ngajawab eta SMS teh. Ngan hanjakal, eueuh anu ngarespon kana jawaban kuring. Geus mimiti rada aneh. Ngan kuring ngawanikeun diri jang asup ka eta gudang. Basa ku kuring dibuka panto gudang eta, geningan memang teu dikunci. Sanggeus kuring asup ka gudang, kuring ningali kenca katuhu. Tapi dapuguh memang eueuh sasaha. Nya kuring mulai gegero di eta gudang teh. Assalamualaikum. Jeleman teu? Heuy. Assalamualaikum. Ngan eueuh anu nembalan kana gegero kuring teh. Nya kuring mulai gegero deui. Tadi saha anu ngirim SMS ka kuringnya? Heuy. Ngandei deui eueuh anu nembalan. Kuring ngahurungkeun lampu senter dina HP kuring, nyebrotkeun ka kenca jeung katuhu. Maksud jang ningali lamun aya jelema atawa eueuhna. Puguh hasilna eueuh sasaha di gudang ieu. Kosong, paroek, teuing kunaon. Bulu punduk kuring mulai carengkat, nepikeun ka aya anu keur nangtung di juru gudang eta. Kuring teu ningali jelas, kusabab kaayaan harita teh poek pisan. Jeung lampu senter dina HP kuring ge teu pati caang, jang nyorot nepikeun ka juru gudang.
kuring ngawanikeun maneh nyamperkeun anu siga anu keur nangtung di juru gudang teh. Basaku kuring disamperkeun eta jalma teh katinggalina siga awewe make baju bodas. Nya kuring ngagerowan eta jalma sabari lalaunan nyamperkeun. Ye didinya nya anu nge-SMS ka kuring. Basa kuring geus nyamperkeun. Nah eta jelema teh ngadon ngaleungit. Kuring ngarasa heran sabab basa ditempo ku kuring teh eueuh sasaha deui. Kuring ge mikir, nah kamana eta jalma teh ngaleungitna. Padahal katempo jelas ku kuring lamun aya anu keur nangtung di juru eta gudang teh. Jeung di eta gudang teh eueuh jalan deui jang kaluar salain jalan asup anu tadi. Kuring ge jadi mulai mikir anu aneh-aneh. Tuluy mutuskeun jang kaluar ti eta gudang. Bahasa kuring rek malikeun awak jang indit ti eta gudang teh. Astagfirullah. Aya leungeun anu nyeklan tak-tak kuring. Karasana kuring eta leungeun teh karasa tiis jeung mimiti kadenge aya sora awewe anu sisirian siga anu nyengsirikeun ka kuring. Kuring oge ngawanikeun maneh jang balik ka tukang. Basa balik ka tukang. Tidak tidur lagi, ha? Katinggali aya jelas awewe anu keur nyeklan kuring. Sabari biwirna ngabelengeh siri ka kuring. Eta awewe teh make baju bodas anu loba getihan jeung buuk anu panjang cawig-wig. Panona anu molotot jeung bibirna anu sirih. Sebelah beungeutna katempo ku kuring geus ancur. Tuluy eta awewe teh seuri cecilkeutekan. Kuring ge meureumkeun panon kuring. Tuluy ngadua. Sabisa-bisa sangkan eta makhluk teh indit. Dan basa kuring mukakeun panon. Malahan eta makhluk teh siga ngadeuketan ka kuring. Manehna jadi aya di hareupeun kuring. Bari seserian
siga anu keur nyengsirikeun ka kuring anu keur kasienan. Kuring nyobaan jang lumpat dan hanya kalau awak kuring teu bisa gerak pisan. Suku kuring oge leuleus asa eueuh tanagaan. Kusabab karasana berat siga aya anu nyeklan. Kuring meremkeun deui panon. Bari nuluykeun deui babacaan doa-doa jeung jampe-jampe asa bisa-bisa. Anu pada akhirna eta makhluk teh geus ngaleungit. Sanggeus cek rasaan kuring eta makhluk teh geus ngaleungit. Ya kuring langsung indit ninggalkeun eta gudang jeung tempat pagawean. Singkat carita, kuring dibejaan ku pagawe anu lainna. Namun baheula aya pagawe awewe anu katinggal erak di eta gudang nepi ka maotna. Jeung cek beja lain kuring hungkul anu ngalaman eta kejadian. Eta makhluk teh jadi makhluk penasaran jeung kabeh jalma nu aya di dinya nyebutna teh kuntilanak marak kayangan.